Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Faslun fil maddi wa aqsami. Faslun ari ye tahiji pasal fil maddi nu tetep dina bertelakeun mad wa aqsamihi sareng pirang-pirang bagianna mad. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Wal maddu sareng ari mad lazimun eta aya mad anu lazim wa wajibun sareng mad anu wajib. Ata anu sumping itu wajib wa jaizun sareng mad anu jaiz. Wa huwa sareng ari itu mad jaiz wa qasrun sareng qasor mondokeun. Tabata eta tetep itu jaiz jeung qasor. Murad bet mad teh aya mad lazim, kadua aya mad wajib jeung lalawananana mad jaiz. Oh atuh ari kitu mah mad lazim mah lain lalawanan mad wajib. Muhun sanes. Naon atuh lalawanan mad lazim? Tah lalawanan mad lazimah mad arid. Disimpulkeun ku urang bahwasana mad kabagi dua. Kahiji aya mad anu sababna teh sukun, eusina aya dua, kahiji mad lazim, kadua mad arid. Kadua aya mad anu sababna teh hamzah, eusina aya dua, kahiji mad wajib, kadua mad jaiz. Falazimun in ja'a ba'da harfi mad sakinuha laini wabi tuliyumad. Falazimun mangka ari mad lazim in ja'a eta upami parantos sumping ba'da harfi madin dina sabada huruf mad naon sakinu halaini harap anu sukun dina dua tingkah nyatana dina waqaf sareng wasol. Wayumadu sareng di madan itu lazim bituli kalawan dibaca panjang. Murad bet nu dimaksud mad lazim nyaeta di mana-mana dina sabada huruf mad aya harap anu sukun. Boh eta mah sukunna teh sukun karena waqaf atawa sukun keur tingkah wasol. Wa wajibun in ja'a qabla hamzati mutasilan in jumi'a bikil mati. Wa wajibun sareng ari mad wajib in ja'a eta di mana-mana parantos sumping itu mad qabla hamzatin dina sateu acan hamzah mutasilan barina anu tepung hartina anu ngahiji. In jumi'a upami di kumpulkeun itu mad jeung hamzah bikil matin dina sakalimah. Murad bet anu dimaksud mad wajib teh nyaeta di mana-mana si mad cicing sameme hamzah kalawan mutasil. Maksudna mutasil kumaha? Maksudna teh sakalimah. Sok disebut we mad wajib mutasil. Wa jaizun idza ata munfasilan au arada sukunu harpan musjalan. Wa jaizun sareng ari mad jaiz idza ata eta di mana-mana sumping itu mad munfasilan barina anu narima kapisah. Au arodo atawa geus anyar datang naon asukunu sukun harpan dina huruf musjalan barina mutlak. Murad bet mad jaiz nyaeta di mana-mana huruf mad
cicing sameme hamzah tur narima kapisah hiji atawa dina sabada mad aya harap sukun anu mana sukun teh anyar-anyar datang. Paslun fi ma'rifatil waqfi wal ibtidai wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.